Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Langkung tipayun, hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ku rahmat sareng hidayahna dina danget ieu urang sadaya dipaparing kasehatan sareng nikmat Islam. Dugi ka urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara. Telepat, sholawat sareng salam mugia teras ngocor ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, kalih urang salaku umatna nepikeun ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Dina danget ieu, sim kuring Amelia Zain Wahyudin ti kelas 11 MIPA 7 ka papancenan janten panumbu catur dina acara sawala pentingna olahraga di masa pandemi. Sata acana, sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para pangjijer sarta pamilon anu parantos kersa ngahadiran ieu acara. Supados ieu acara tiasa lumangsung lancar ti kawit dugi ka akhir, hayu urang buka ieu acara ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Sata acana, sim kuring bade ngawanahkeun heula para pangjijer anu parantos hadir dina ieu acara sawala. Anu kahiji dipalih katuhu abdi aya Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD. Mantena mangrupikeun guru olahraga di SMAN hiji Majalengka. Bubarna teh di Bandung kaping 13 Februari 1888. Wilujeng suping Bapak hatur nuhun kana waktosna. Anu kadua dipalih kenca abdi aya Yasmin Siti Nurhaliza anu mangrupikeun salah sahiji siswa di SMAN hiji Majalengka. Anjeunna teh asli urang Majalengka anu boborna kaping 20 Desember 2003. Wilujeng sumping Yasmin hatur nuhun kana waktosna. Saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Supados teu kolong kana waktos, hayu langsung we urang regepkeun materi sareng kamandang anu bade didugikeun ku para pangjijer. Sumangga ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD kanggo ngadugikeun materi sareng kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu parantos ngadugikeun materi sareng kamandangna. Nurutkeun mantena, olahraga di masa pandemi teh emang kacida pisan pentingna. Loba manfaat anu tiasa dicokot lamun awak tetep aktif salila masa karantina. Aktivitas fisik anu rutin tiasa ngurangan tekanan darah tinggi, ngajaga berat badan, sareng ngurangan risiko penyakit jantung, stroke, jeung sawatara jenis kanker. Parantos kitu, hayu langsung we urang ngajengkeun ieu acara sawala. Sumangga ka saderek Yasmin kanggo ngadugikeun materi sareng kamandangna. Hatur nuhun ka saderek Yasmin anu parantos ngadugikeun materi sareng kamandangna. Nurutkeun mantena, olahraga di masa pandemi teh ageung pisan pangaruhna ka awak, sapertos anu tadi tos didugikeun ku Bapak Bayu. Olahraga anu tiasa dipraktekeun teh teu kedah anu berat. Nu penting mah porsina cekap kirang leuwih 3 kali saminggon. Contohna wae jogging, senam aerobik, push up, jeung nepikeun ka nari oge tiasa asup kana olahraga sabab eta teh ngagerakeun awak. Parantos kitu, bilih aya pamilon anu bade tumaros disumanggakeun, tapi kulantaran waktos anu sakedik, patarosana dibatasan ngan ukur keur 3 urang. Anu bade tumaros kedah ngacungkeun pananganana teras nibatkeun nami sareng teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka saderek tania anu parantos ngadugikeun patarosana. Anu kirang langkung ngeunaan hal-hal naon wae anu kedah diperhatikeun lamun keur olahraga di masa pandemi. Sumangga ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu parantos ngawaler patarosan ti saderek tania. Eusi waleranna nyaeta kanggo olahraga di jero imah, hal-hal anu kudu diperhatikeun nyaeta anu kahiji sirkulasi udarana anu cekap, teras olahraga teu kenging kamalinaan, teu kenging ngarokok, sareng acuk anu digunakeun teh kedah nyerep keringat. Alhamdulillah, ieu acara teh parantos rengse sareng lumangsung lancar ti kawit dugi ka akhir. Ku kituna, hayu urang tutup ieu acara ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur ngedahapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu matak teu genah kana hate. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.